Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping nempangkeun nami abdi Muhammad Rifian Syarihadi di kelas 10 di dieu kuring bakal nyaritakeun nggunaan monyet sareng tangkal cau. Wilujeng nonton. Hiji poe monyet jeung kuya sapu rek melak tangkal cau. Saterusna maranehna idit ka sisi walungan sarta manggihan hiji tangkal cau ngambang hadap walungan. Sageus narima eta tangkal cau langsung dibelah jadi dua, dipelakan di imahna masing-masing. Monyet nyokot tip sedangkeun kuya bare dasar. Lila-lila tangkal cau nu dipelak nu kura-kura teh jangkung tur hasilkeun buah anu loba pisan. Samentara eta tangkal cau anu dipelak ku monyet tetap nyakeun heuh. Waktu monyet ngajak ka imah kuya rek ninggalin tangkal cauna kayu menta bantuan monyet pikeun metik cau hanjangkal. Monyet rakus ngahasakan kabeh cau penyu ku sorangan hepikeun nyeri benteng. Sanggeus kajadian eta monyet ngarasa dosa serta minta hampura ka kuya. Sananjan geus dinyenyeri kuya tetap jadi sobat monyet. Carita ieu oge ngajarkeun barudak pikeun ngahampura. Sakitu wae caritana kurang leuwih nyuhunkeun dihampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.